Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahiji marilah urang taek pan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu atos mikeun nikmat serta hidayahnya sehingga urang sadaya tiasa ngariung dina kaayaan damang dina poe ieu. Sateacan eta punten nyanggakeun abdi kanggo ngawanohkeun diri liweuh ti heula. Abdi Nadira Kanita ti kelas 11 MIPA 3. Sederek anu abdi hormati, dina kesempatan ayeuna abdi bade ngabawakeun biantara ngeunaan ngajaga kabersihan. Lingkungan nyaeta tempat kumpul kanggo sakumna makhluk hirup kanggo ngalangsungkeun kahirupanana. Kumargi eta atos sewajarna urang sok ngajaga kalestarian lingkungan tempat di mana urang kantun. Kalawan kajagana lingkungan di sakitar urang bade ngaraos langkung paosan sarta aman. Sarertos anu atos urang kuping ti seueur portal wartos akhir-akhir ieu perkawis penyakit DBD atau demam berdarah dengi meningkat secara drastis di seueur wewengkon. Leungit cukang lantaran DBD condona ngembang biak di tempat anu poek, kotor serta lembab. Contona di tumpukan runtah anu aya runtah kaleng atawa botol anu kaisi ku yumbang cai. Mangka ti eta pergoi pisan kanggo ngajaga kebersihan kalawan mincen runtah dina tempatna sarta kersaan ngabarsihkeun tempat-tempat anu rentan dina raraga nyegah reungit anu nyebabkan DBD ngembang biak di sakitar urang. Ngajaga kebersihan tiasa dimimitian ti diri urang sorangan. Kaliwat saterusna seueur jalmi anu ningali sarta bade meniru mimiti ti anak-anak dugi jalmi sawawa. Kalawan mikeun contoh anu sae ka kebersihan ka sasama dipambrih jalmi-jalmi anu kirang paduli ka kebersihan hatena ngiring kausihkeun sarta bade ngajaga lingkungan sareng sami. Lamun sanes dimulai ti urang, mangka saha deui? Hayu urang jaga kabersihan lingkungan. Sakitu biantara kanggo ayeuna, mugi-mugi urang sadaya tiasa nyokot hikmah ti biantara kasebat. Hapunten lamun aya kekurangan, hatur nuhun lutur perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.